Allah ya
فيا أيها العابدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معراج المؤمن الصلاة. وقال أيضا قد رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي الحديث. Alhamdulillah, kalau yang putra menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sarau biasa tempelan dari waktu kita melaksanakan kewajiban rasa salami ilmu kurang di alam dunia, melaksanakan perintah Allah sallallahu Rasulnya, mengikuti jejak langkah para ulama ulama ini, sekaligus tak meniman badat iman wa mahabbatan di Rasulullah sallallahu wa ta'liman bisa dibaca. Mudah barokah manfaatna iliman tiga urat sadayana yang tersarehat lungsur rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang tergolong makhluk Allah disalamikan ditanya aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang kangen umatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kaca bisa berkenging syafaat umat jaga dina kiamat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah habis biniman kita waktu sudah tepat dina tapi 7 libur dina sasi Rajab sasi di Isra kenana di Mi'raj kenana paduka agung yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memperingati ulang sadayana kumaha ulang sadayana jangan syariat bersahabat urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala israkeun sareng Mi'raj kapaduka agung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu urang sing biasana israkeun diri urang sadayana sareng Mi'rajkeun urang sadayana. Saur kanjeng Rasul mi'rajul mukmin as-shalah mi'rajna jalma besok salat. Mudah-mudahan diberi waktu surah sadayana sing langkung tinggi karena kewajiban orang sing langkung leket dina salat nanti orang diperingati saban waktu saban sasi orang katenan sasi Rajab orang diperingati di kampung Madinah orang sadayana kauniatan akidah orang sadayana akan ulang ngolemar. Mudah-mudahan kewajiban ke Allah Subhanahu wa ta'ala pokokna salat singkat milik urang singkat pengerti biasa kalaksanakeun ke urang sadayana ulah sakali-kali urang nganturkeun salat komomah 2 kali sawaktu oge ulah 2 waktu komo sadinten ge ulah komo 2 dinten komo samingun komo sasasi komo satahun ninggalkeun salat mangkulna geurang sadayana kagolongkeun dosa anu pang-ageung-ageungan munggo Allah Subhanahu wa ta'ala lamun urang ngabiasakeun ninggalkeun salat. Jadi kadang-kadang nyebarkeun dosa ageung teh ngabunuh muhun, dosa ageung teh zina muhun, dosa ageung teh musyrik muhun, tapi langkung ageung kene dosa ninggalkeun salat. Namun maka urang sing didatangkeun ahli salat wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
mangkira-kira dosa mu'adin sini tepikeun ku Allah Subhanahu wa taala ulah kapilampah urang sadaya amin ya rabbal alamin. Sajabina urang sadayana memperingati diisrokeun anak sami mi'akeun paduka agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagatatis dinai waktos sejak awal berbuat. Mudah-mudahan di awal bikin kai waktos puluh salamina kenging tempat anu sae Allah Subhanahu wa taala. Diregakeun dicaakeun alam kuburna baik bintang rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Turunana sadayana para putra putruna sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala putra putri anu saleh salihah amin ya rabbal. Namun sababna teu aya ceng-celengan anu langkung sae ka urang sadayana kalau urang urang termasuk urang sadayana eta ceng-celengan langkung utami eta putra putri anu saleh salihah anu salamina ngaduakeun ka idolaana. Saurang ke Rasul ngemutan idamatal insan inqata amal. Saurang ke Rasul di mana-mana maut manusia mangka pegat sakabeh amanah angin di perkara nu mangamal pegat musalaminan moco hiji sedekah jariyah nu dipilampah salami hirup urip di alam dunya. Alhamdulillah katawis di sedekah jariyah na masjidna alhamdulillah dimanfaatkeun ku urang unggal dinten unggal waktos salamina jadi kocorkeun ku Allah gadar ka almarhum amin ya rabbal alamin. Kaduana imal pegaten ilmu nu manfaat dimanfaatkeun ku pribadina dimanfaatkeun ku putra putruna sadayana dimanfaatkeun ku masyarakat eta sami-sami anu salamina bakal dikocorkeun ku Allah ganjaran ka almarhum nu katiluna nu salamina bakal dikocorkeun ku Allah ganjaran mali pegatkeun ku Allah nu anak putra putri anu saleh salihah. Mudah-mudahan ulah sadayana dipaparin ganjaran ku Allah dipaparin amal anu nganten nual pegat salami-lami eta anu di perkara teh. Barakah kasolehan para putra putri sadayana dina waktu sejak haul anu kasaba barakalina eta maji sareng waji sami-sami. Sabab diakutan sabalina hadis membaskeun man mait bi qablihi illa qaldarikil murabis. Tepati-pati hiji mait di alam kuburna lil ibarat jalmi audi ulun kekerbekan mendakulu yang tadi dakwatan salamina ngantos duka talhaku min abin awumin anu tepung eta dumateh di iburanana awaladin atawati putra putrina awsodikin atau disaderek-saderek kayi nu diantos-antos duka ku almarhum almarhumah ibu rama ulang sadayana sepuh-sepuh ulang sadayana termasuk purkuat di haulan ulang dinai waktos. Ulang tong salopang ngemutan kana sapalina hadis. Ulang tong ngibatkeun ulang teu gaduh. Ulang tong ngibatkeun teu mampu. Ulang bade ngemutan ngemut-ngemut urang mikanya ka almarhumah sapakali nyaloskeun asaddahu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati mati. Prak aranjin gara-gara wes sedekah aranjin kabeh teu diri aranjin kabeh. Jingkeun kula warga aranjin kabeh nu geus marao walau bisyurbati mati sanadan kusargot cai. Sok sanajan kusah waktuangeun pami urang gaduh cai sodakokeun caina urang gaduh cau sodakokeun cauna niatan dina hate urang ucapkeun kulisan Gusti abdi ieu sodako cai sargot ceuk pareposna cau sasiki tualin sahuap
mudah-mudahan ieu ganjaranna ke almarhum almarhumah ibu lama abdi sakitu cenah. Fa illam tajidu bagi ayatin minal Qur'an, urang bade hajat sedekah mah teu biasa urang teh. Bagi ayatin minal Qur'an urang teu biasa ngedamar kutuang ngeuleutkeun mah urang sok kuaran jeung kabeh baca Al-Qur'an saayat. Allahumma wasil sawaba maqaratu ila ruhi wa rati Gusti pangdugikeun ieu ganjaran di aos ku abdi Fatihah na surat Yasin ke almarhum almarhumah ibu lama abdi. Rugi sakitu. Fadilah takdir urang bade sedekah ku harta teu mampu bade pangaoskeun Al-Qur'an urang teu tiasa. Ya, fadilah takdiru papat bil maghfirah. Nalika urang nyodawan ku hajat harta mah teu gaduh, bade macakeun Quran siga nusan teu tiasa. Fad'u bil maghfirah wa rahmah, maka praku aranjeun kabeh pangdungakeun kumang mitakeun rahmat kumataman firah cekap Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sakitu ge bingangeun ahli kubur teh nya. Ulah heureut kadang-kadang jalmi jol teu tiasa, jol teu mampu, jol teu gaduh. Urang biasa Fatihah sok bacakeun Fatihah, urang biasa ngaoskeun Yasin bacakeun Yasin, atuh urang teh bismillah oge aoskeun bismillah disolkeun ka almarhum almarhumah. Jadi tuntut kedah muncul doma muncul hajat dituntut, tapi dituntut urang nikahnya anak ka almarhum almarhumah. Jalmi zaman kiwali jol nyare kebekanan tahlil haram bid'ah ade cek sigurit tahlil hukumna wajib. Jalma ninggalkeun tahlil berarti eta jalma tinggal laksanakeun paretah Allah. Hati-hati. Maka dalam menjalma narek tahlil kubur hukumna naon sababna tahlil diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi kadang-kadang sok naroskeun ahli tahlil hukumna naon wajib. Nya, naon tahlil? Ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Wajib hukumna unggal dinten. Da urang mah nyebut tahlil teh lamun aya nu maot teh ngumpulnya. Sanes unggal waktos tahlil teh. Mata lamun jalma teu ngucapkeun tahlil nasa dinten wah dosa eta jalma. Lesot ka iman lamun eta lafaz la ilaha illallah teu dibaca sadinten. Naudzubillah. Teu nya. Mata kusakenya alhasil tahlil teh hukumna wajib sabanding cok urang teh urang salat piceun tahlil cing kira-kira bakal salat semua moal ya la ilaha illallah teu aya teu moal sah salat teh nya eta makna tahlil teh ari ngalieur ti hiji tu ka 7 dinten ngaduakeun ka mayit disarengan ku tahlil. Takjiah tatangga takjiah kamu di kantuna tos ngaliung-liungi urang anu angkeun ka mayit dia nalika urang anu angkeun ka mayit dilempetan sapalina ku tahlil. Jadi urang mah apal tahlil teh aya mau teh ngumpul padahal saban dinten saban wengi wajib ngucapkeun tahlil. Pante kalah urangnya tahmidna aya tasbihna aya tahlilna oge aya tak ulang kampung teh tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ana aya dinten ngucapkeun eta hukumna wajib tahammudam digemkeun tahlil kana lebahdinya tuh nya kumaha urang nalika tahlil urang aya sati pupus hiji keempat 7 eta mah kawajiban nikahnya kula warga sareng tatangga ka almarhum
atos teh doa tah dina lebet doa sapalina aya tahir ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Anak fotoan nama eta mah aya mangga teu sabios nu penting urang doana ulang gereng ngaduakeun sanes 3 4 7 dinten nu ngalinten nu ngawakos urang ngalimakeun di urang rahmat ka urang oge jaga sami bakal ngantos doa di putra putri urang. Mudah-mudahan bisa doa kaum almarhumah kedua wahada aman rahmat atau wahada Siti Julaiha, mudah-mudahan barokahna diriungan diisolkeun khusus sapalingna sedekah dikerahkeun atau doa kana dikerahkeun mudah-mudahan diisolkeun khusus ka aranjeunna amin ya rabbal alamin. Ulah mungkin aya dina sasi Rajab kene namun sababna hiji sasi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nalika urang ngamuliakeun kana sasi maka Allah bakal ngamuliakeun ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Terutami wajah ngantuan sasi Rajab hiji sasi nu dimuliakeun ku Allah maka nalika jami pupus dina sasi Rajab keur ngamuliakeun sasi Rajab maka bakal kenging kamuliaan di Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Nas'aluka rahmata wal maghfirata ya rabbi atas kita jami'a maqasidi wa maqasidina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamati awliya Allah bi sirri Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaina ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ya Rasulillah wa ta'ziman li sahri Rajab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dzikrin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin warsalna bina adam mu'mina wa man kana salam baina wa syai'u ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila risalatina wa siddiq wa Usman Ali wa taqiyat syarabul adwani radhiyallahu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwa'i arba'atil mujtahidin wal muqallidin wal ulama al-fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wa sadati sunnah
Syekhul Jariyah di hadal masjid wa ila yusol wa ila yusol Muhammad Kiai Haji wa ila yusol Mama Haji wa ila yusol wa ila yusol wa ila rohati yusol wa ila yusol wa ila rohati Gufranuhu wa masubahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah.
Ya Arhamar Rahimin irhamna. 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 Rahmatullah alaikum ahlal bait
illallah
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din afiyatan fil jasadi wa badan fi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa tawbatan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fis sakarat wa jarus. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma qawwil umrana thabbit imanana wa sahihana wa silma fasilana. Allahumma hasil lana hasil umrana wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah anta ilahun wa anta jahun. As'aluka rahmatan fa'manna bihulil wa malaikatal muqarrabin. Rabbi zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rahim ya Rahim. Amina bi halal wa pertama surat. Allahumma ja'alna syukuran wa ja'alna syakuran wa ja'alna sikabira. Allahumma ta'lana ababal ilmi ya Allah. Allahumma ta'lana ababal rizqi ya Allah. Allahumma ta'lana ababal ridha. Allahumma ta'lana ababal khair. Allahumma ta'lana ababal maghfirah. Allahumma jannah wa dukhilna dengan marahya dan zakobat. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha korban ila ghafarta wa la haman ila barazda wa la maridan ila syataita wa la dainan qadaita wa la aina sadarta wa la hadatan min hawal wa akhairan qabla ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru man yushriku wa la tisaba wa usma'alim. Allahumma nas'aluka al-ikhlas wa syahadatu wa sultan ilahi usuli kama ilahi usuli kama Musa alaihi ilahi usuli ilahi usuli ilahi usuli kama Muhammad rasulullah nasrul minna Allahumma atina bi hadil Qur'an wa nabi qurban nabi Qur'an wa inna bi hadil wasina amana nabi wa bayyinul barakatil Qur'an wa rizqna bi mu'jizatil Qur'an wa najina min karamatil Qur'an wa adkhilna jannah wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nas'aluka salawatin wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa ja'alna minas sholihin wa ja'al auladana minas sholihin wa ja'alna minas sholihin. Allahumma sholatan wa jirata habibik isi hati du'atik Allah bi asma'ika lakum Allahumma jubna jiratahu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban barik Ramadan wa fil lana dhunubana wa sil maqasidana. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum al amwat. Allahumma bi rahmatika wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illa rahmatan amatan ya rabbal alamin wa ila yusul abi wa ummi. Allahumma fil lana Allahumma billaha warhamha wa'afiha wa Allahumma bi rahmatika wal maghfirati wa ila yusul wa ila yusul rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma billaha warhamha Allahumma billaha warhamha biha wa Allahumma billaha wa'afiha Rabbil kama rabbayana shaghir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan muslimin sadayana sekitar Allah Subhanahu wa taala sehingga tentukan amal soleh tak sakit kurang jaga oke mudah segi kabul Allah Subhanahu wa taala barokah doa salat sampai madhir ka almarhumah wa di rahmat dan mudah-mudahan ini sama dengan rukun ini pertama Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan sadaya terus mudah-mudahan jika saya bisa diujikan
cita-cita urang karuan pamoyo sing dilaksanakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia urusan akhirat sing dilancarkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawabidul Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.